Bismillahirrahmanirrahim. Ustad, orang kan sering ngadangu salafi, salafi. Selarasna naon sih salafi teh gitu. Taib. Jantan salafi teh penisbatan ka salafnya. Maka di bahasa Arab istilah itu kan ya nisbahnya, nisbah penisbatan. Jadi salaf ai salaf teh kaum atau generasi awal ti umat ieu nya eta para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat baik muhajirin atau nabi sahabat ansor, ta eta aranjeunna disebut salaf teh. Surah Kanjeng Nabi, khairun nasi qarni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum. Sahade-hade manusia teh nyaeta jalma anu aya di zaman kami cek Nabi. Anu dimaksud di zaman Nabi teh sah para sahabat. Thumma ladina yalunahum terus sabada sahabat nyaeta para tabi'in anu pendak sareng para sahabat namun teu pendak sareng Kanjeng Nabi. Terus thumma ladina yalunahum terus anu sabada para tabi'in eta kaum tabi'ut tabi'in. Jadi sabaraha generasi tilu generasi. Jadi sahabat tabi'in sareng tabi'in. Ta aranjeunna anu disebut salaf. Jadi salaf teh generasi awal ti umat Islam ieu anu panghade-hadena jalmi. Ta jalmi anu nuturkeun aranjeunna disebut salafi gitu kan gitu. Nah disebut salaf. Jadi istilah jalmi-jalmi anu nuturkeun ka kaum salaf dina cara beragama gitu. Santos ngadangu penjelasan ti Ustad. Janten anu katangkep kabeh terus eta teh umat nu terbaik anu kedah dituturkeun ku urang. Wajib urang nuturkeunana panginten nyata. Taib. Nya jelas bahkan Allah merintahkeun, bahkan Allah mengancam. Jadi jalma anu beragama henteu nuturkeun kaum salaf terancam di dunia sesat, sasar pastina. Sebab Allah ngadawukeun wa man yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana ahlul huda wa yattabi' ghairu sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Perhatikan ayat ieu lapat per lapatna. Sing sajalma anu menentang Rasul cek Allah. Nya, "Man yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda." Sabada jelas datang ka anjeunna petunjuk. Teras wa yattabi' ghairu sabilil mu'minin. Teras nuturkeun jalan anu sanes jalma-jalma nu iman eta sanes para sahabat. Sabab jalma iman di eta aya maksud para sahabat. Maka ancamanna dua. Nu kahiji nuwallihi ma tawalla. Maka dibiarkeun ku Allah diantep kasina sasar sesat di alam dunia ieu, di akhirat wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dilebetkeun kana neraka jahannam. Intina jalma anu nuturkeun para sahabat dina cara beragama, cek ieu ayat berarti sesat di alam dunia bari terancam. Makanya Nabi marintahkeun ka urang saur Kanjeng Nabi di mana bada Nabi wafat tos teh urang kedah nuturkeun saha para sahabat. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka pak aranjeun geura nuturkeun kana sunnah kami jeung sunnahna para khalifah nya para penghuluna para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oge Allah ngadawukeun seueur dina ayat anu memuji para sahabat. Ta Allah dina Quran muji para sahabat teh lain sekedar memuji tapi marentahkeun ka urang jadi eta teh berita kabar ti Allah ngeunaan kautamaan para salaf, para sahabat anu eusina parentah sangan orang nuturkeun aranjeunna dina beragama. Maka surah Allah wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Jeung jalmi-jalmi anu tos langkung ti payun anjeunna ngagem kana aya agama Islam ti kalangan sahabat muhajirin sareng sahabat ansar. Tah nu katilu cek Allah waladina tabauhum bi ihsan. Jeung jalma anu nuturkeun muhajirin ansar kalayan hade. Nya eta saha? Saha wae anu nuturkeun. Allah baris radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho ka aranjeunna oge aranjeunna ridho ka Allah. Jadi ayat tunjukkeun parentahna urang pikeun nuturkeun para as-salaf. Tajalmi nu beragama nuturkeun para salaf ieu teh disebut salafi. Jadi salafi teh lain ormas, lain golongan anu sifatna naon teh ngagaduhan ajaran-ajaran sanes. Bentennya aya pamimpin, aya cabang pusat daerah ya. Jadi salafi mah bahkan sakabeh umat Islam wajib kudu menjadi salafi nya wajib nuturkeun para salaf dina beragama. Mana gitu sebelum henteu pasti terancam dengan kesesatan. Bahkan cek Nabi dina hadis perpecahan umat. Satabtariku ummati ala 73 firqah. Umat Islam ieu baris persa 73 golongan. Cek Nabi kulluha finnar, sakabeh ge tersesat terancam neraka illa wahida kecuali hiji. Sanu hiji teh eta. Cek Nabi anu nuturkeun ka Kanjeng Nabi jeung para sahabat. Maka na alaihi ana wa ashabi. Sajalma anu nuturkeun kami jeung para sahabat.
Jadi intina salaf teh hiji sifat jalma anu nuturkeun kaum salaf dina beragama, yakni nuturkeun para sahabat Rasul anu memang ngemurnikeun dina ajaran Islam. Sabab Islam teh engke dina akhir zaman baris tercoreng, tercemar ku berbagai macam pemahaman-pemahaman anu menyimpang. Ya, maka wajib orang keke memilih jalan anu masih bersih, jernih Islam, ajaran anu bersih eta ajaran ti kaum salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Maka imam anu opat eta para salafus saleh. Anu kurang wajib nuturkeun ka eta imam dina masalah akidah terutamanya. Masalah akidah. Nah, gitu Pak Intan.